kadang-kadang survei dina survei aya nu menang ngadak-ngadak eta anu menang teh eta teh ngaran anu geus maot 3 tahun ka tukang Manya nu maot anu geus maot dibere bansos manya anu paeh dibere bansos ya kabayang abrak-abrakan di nganung harti ieu nepi ka kaluli-luli nganung harti ieu nepi ka lesot tina leungeun sewang-sewang hartina teh pakia-kia. Nah yang make jeung nyarita kitu karunya kahidap sabab tina 10 jelema bener katumpangan hiji oknum anu 10 teh bakal kabawa goreng bener leres kaulan tah di dieu berarti ulah ngan ukur berantas sampah masyarakat ulah berantas penyakit masyarakat tapi di dieu berantas penyakit pejabat kolusi nepotisme jeung korupsi ulah ditemleukeun wae ka rakyat kasalahan teh da manehna ge loba sabab di tempo-tempo hukum teh geus miuni peso kaluhur mintul kahandap seukeut buktina anu dahar duit rakyat duit negara dina di penjara na nepi ka ukur bubulanan dina sasat lumangsungna di penjara teh ditempo dina sel lolobana ieu mah make jeung aya TV kursi kulkas AC jeung sajabana siga pindah kontrakan apartemenna siga pindah imah we eta mah beda jeung anu maling hayam anu maling papakean beunang we ku pihak anu berwajib kadang-kadang saacan benang teh kumasa geus ditenggelam digunjang ganjing itu ieu malahan bebelasan tahun ya kaulan nu matak mi HP sisir jeung minyak kade kaancloman leungeun mi HP pikir jeung niat kade kaangsonan deungeun sabab jajahan ti luar datangna bake politiknya eta adu domba atawa cek legegna depide et impera ari anu diadu domba teh nya eta pamimpin jeung rahayatna rahayat jeung pamimpinna dipecah-pecah geuning baheula leres kaulan nya datang tos lagi abot upami nyumpunan kana rupaha kapalain masyarakat bener bener tapi sagala rupa oge innamal amalu biniat sakumaha niat sama amal-amalan teh maha niat nu matak di dieu niatan tina hate eta pikeun kapentingan nagara jeung bangsa sanajan panginitan tina golongan partai jeung sajabana di mana geus jadi pamimpin julkeun baju kapartaian julkeun baju golongan tapi bebersihkeun polongpongkeun ieu hate pikeun nagara jeung bangsa sanajan nepi ka nemahan pati oge teu aya wagelan ngamuara dina melaan rakyat ulah aya merek dina hate leres kaulan daratu moal ngahukum pamarentah moal nyiksa angin laku lampa anu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng lara digawe dewek kita teh namina teh lan di dieu cek eyang tadi kade mi HP ieu nagara ulah menang karuhun kapungkur ditebusna oge ku jiwa jeung raga jeung puguh kaayaan anak ninggalkeun kulawarga teu saeutik pamajikanana jaradirana teu saeutik anakna jadi yatim kulantaran dikantun tugas pikeun ngarebut kemerdekaan nepi ka paeh poso ayeuna dina mangsa merdeka kari nuluykeun perjuangan anu dipundut ukur kesang jeung tanaga piraku di penta eta maneh make jeung teu daek laras aspirasi rahayat dengekeun ya sae kaula nun DS kau jang ari ku kitu teh mah heueuh aing oge eta tadi di geroan teh karena naon heula
karek asup Jos selongkrong itu. bisa matan Sagala rupa oge deuleu. Kenapa Naon, gitu? Cing? Ayeuna mah rada kapengkek aingna awak deh. apakah kumaha maksudnya Di usaha itu ieu teu meunang, usaha itu ieu teu bisa. Asyeurin rengkah, fungsi ngadalan bantuan teu nepi ka dewek. eta fungsi ngawan Dagang rugi jeung rugi, pasti rek teu rugi kumaha dagang ge henteu dewek. Heeh. lain dagang kira cita-cita Heeh aing mah sok manghanjelukeun ka oknum-oknum anu sok ngayakeun tindakan ngajieun ajas manfaat tina ayana ieu virus. aya wae anu kitu mah Meuni ojo dumeh pisan. pihak katilu Boga rasa ieu aing pangkawasana, boga rasa ieu aing pangbeungharna, boga rasa ieu aing pang pejabatna. mani politik eta Sedengkeun manusia hirup mah teu beda jeung orai, moal megar cara orai. nya atuh Nya. moal Oh, Mau reinkarnasi. moal reinkarnasi. ku agama disingsieunan Matak teh oge. gampang we Aya dina TV geuning. kumaha Kumaha? Wah. Eta na TV ngomongkeun kepentingan rakyat. Dina TV ngomongkeun kaprihatinan rakyat make jeung ceurik sagala rupa. anu hayang kapilih baheula Ngabudah itu ieu tapi dina prak-prakan nama nol besar atung keneh ibarat cai napal dina daun tales ai pa ai gorolong. Sahur tanpa bukur unggul ya. Loba syaur tanpa bukur, loba nyarita tanpa nyata, munya di lain-lain dinya nya teh alin. Nya, laras. Heeh. eta di ukulan kitab sagala di Heh, bisa rumpah nih kan. Heeh eta aing pangrasana kumaha dina mangsa baheula dijadikeun pamimpin. Nepi ka diungkulan kitab sagala disaksian ku sadayana. kitab na Sumpah nage aku akan membela wong cilik. Aku akan membela wong lemah. Ari geus geek dina kursi kepemimpinan mengarun culang cileung we neangan palingeun. Heeh. Seremonial hungkul. kitab na kitab Nu matak cik sindiran teh mah imah gede. Kusena lobana opat. Jalma gede. Gening loba nu bangsat. Heeh. Heeh. Nu matak teh oge. Boboko lagrak di parah ninggangkana peuliteun. Ari kitu. Wong cilik ribu sangsara, pajabat mah teu inget deui. Benar. Heeh. Eta. Heeh. Hari we nya. Abu budak maneh. Baru kana teh oge. itu we Hayangnya tuh eueuh kejo. Nya. Biasa dipanggilingan. ari kitu Boga minantu rada gelo. Kami tohan nampilingan. Teu nyambung atuh. Ada nyambung namanya. soalnya kan sama gamenan Nu matak teh oge. Heuda dewek dina calung nepi ka ayeuna teu bisa diijinan wae. dibubarkeun wae Sedih aing mah. di mana urang tahan Heeh. eueuh khawatir dibere beas henteu Heeh, nu matak teh oge. aing ngabubarkeun ti popolotor geuning Aing ngabubarkeun polotor bari jeung rek disita. Oh, Sarua we jeung pacul aing teh dirampas meureun. Heeh. Ngan eta aya wae oknum nu ngajen jadinya. Bisa cenah hiburan asal. tapi kudu meresa kieu duitna teh. Aya wae nu kitu nya euy. abdi ge keur Aing mah hayang nanyakeun kana hate nuranina. Nah tega ngahakan duit nu kitu. Banyak kesehatan sih. Dalam teh dihakan duit kitu heug dibikeun ka majikan yang anakna bakal jadi sumsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa, bakal jadi nar, bakal jadi seuneu nu ngajadi dina dirina sewang-sewang. Ih, amit-amit. hayang Heeh. hayang nu di narakana we ge kumaha meureunnya ih Heeh. Ah, geus amit urang mah urang kitu teh mah yang bunuh diri aing mah. Lah, pengeluasan. ulah bangun bakene Tina nyalung aing ge jadi jual beli. jual beli naon Hah? jual beli naon Heuh ngajual TV meuli beas. Baru kana teh oge. Heuh nyambung hidup. Ayeuna geus eueuh jualan deui. keun bae da aya Teuing diri jual ting teu. keun bae da aya haji rosan Nu matak teh oge para rusing. Sabar. Mun eueuh ada den cawu aing cilaka. wah cilaka bener Heeh. kan ai kitu we datang Yang Ai. heh lain meuni amit-amit ngadenge caritaan si cepotnya. we si tamu Abong kena sastra jingga. Ari sastra. Sastra tulisan ai jingga beureum. Ibarat rapot anu beureum. Pak goreng bawang teh ukur nafsu we jeung nafsu. komo dina pe Sedangkan nafsu mah mata kadohung badan nu katempuhan diri nu kacing cirihi.
Dina Facebook Ai masalah romantika kahirupan mah da ngaranna ge di dunya. Dunya mah tempat anu ruksak. Bener teh, tempat anu riweuh. Leres. Ayeuna aya oknum itu ieu kan bae we. Ngelingan mah ngelingan aing ngahukuman mah ulah. Cenah bakal bisa lolos dina hukum dunya kan bae da Allah mamat uninga. Bujeng hingga kana rengkak paripolah manusia adalah kana uteukna ati uningaeun. Eta pangeran. bener. Sabab cek keterangan oge saksian diri maneh cukup ku maneh pashhadu ala anfusakum. Bener teh? Bener. Nu matak oge jang naon nya sian batur kacape-cape nu ngagaji moal aya. Bener. Ukur-ukur jadi penyakit hate. Jadi TBC jadi liver. Pan urang keneh nu rugi. Bener teh? Nya atuh. Buset. Jadi bangsa kekayaan. Era. Teuing beureun pangaruh kopeah gitu. Saya Bisa jadi, bisa jadi. Da ieu kopeah teh aya nu nawar 5 juta. usaha. Kuno gelok. Nur kana teh oge. Nya maksudnya Dan Mending dagang sayur di we jeung bahnon. mending usaha ya nama satekah pola daripada sulit Jeung hati. Egi, Nya. Egi wayang. Marukana oge diajar ngarawut didinya ongkoh deui. Si tangan terampil si gagah perkasa. Eta. Ulah tur kenting caitan si cepot da si cepot mah tina cupet. Ai cupet teh ponok pikiranana. kurang. Kurek. Kurek Nya pikiran anak ponok. kejot borosot nu kitu teh. Disebutna ge jegor-jegor ka bobodo buringas ka teh dewasa teh. Ketok markana ge. Ai. Saha eta gandeng di luar. Barudak nu. Biasa we hapunten we ulang. Jadi kredit kalebet lah teu naon, teu naon. Ji atuh sadewa aya naon anjeun. Cobi. Da datangna ka dieu tangtuna oge lain ka iring ku cai kiih, lain ka bawa ku cileungca. Ya maksud jeung tujuan. Antuna aya maksud jeung tujuan. Aduh, aya nu mawi kaula teh memang aya saperkawis anu kada didugikeun ka aya ngeunaan. Ngeunaan pribadi kaula aya kumaha? Kaula teh pancen ku Kangjeng Ibu Dewi Kunti Nalibrata wireh parantos uninga yen aya Kangjeng Ibu Dewi Kunti Nalibrata teh kanyaahna luar biasa ka kaula sok sanaos kaula teh sanes putra tegasna iya Aya istilah saherang-herang cendera. sok sanaos aya istilahna saherang-herangna cai beas tapi karaos kanyaah ka asih Sami we. kamemeutna ka kaula iya ulah aya caritaan kitu. Ulah aya caritaan saherang-herangna cai beas pi geuning ai karasa mah da tetep we ngaku lahir batin ka anjeun teh. Sanajan bari jeung indung anjeun Dewi Madrim parantos ngantun, Pandu Dewanata parantos ngumasing pati tumakening perlaya, tapi di aku lahir batina kanyaah Ibu Kunti Tekwida. Tangtosna aya Patulali salina. nya. Malihat anu biasa tisasari Kangjeng Ibu Dewi Kunti Nalibrata teh sok ngahaja ngalongok sasasi sakali di antawisna para Pandawa di Kakang Yudhistira dina mangsa rengse sasasi di Kakang Yudhistira majeng ka Kakang Arya Bima tekantun ka Kakang Arya Arjuna nakula sareng ayeuna mangsana aya di kaula di bumi Ratawu ya nanging nya kitu kaula nu Kumaha cenah nuju. Bang balu kolbuna Kangjeng Ibu Dewi Kunti Nalibrata ka kaula teh mang hanjakakeun mang hariwangkeun ongko Bari musyapan di batu. sabari ngusapan ka kaula cenah sadewa iraha maneh teh boga pamajikan Ulah.
da ibu teh yakin di kantor tugas ku sadewa teh yakin teh aya batur pikeun ngobrol pati-patina ibu ninggalkeun alam dunya hoyong ninggal heula sadewa aya anu rerendengan anu nyaah anu bela ka sadewa kitu aya sedangkeun putu dalam teh bingung teu manggih tungtung da sedih kaula teh istri mah teu gaduh aya kabogo teu aya malahan tacan ngemut dugi kadinya malah di jurung-jurung kaula teh kedah ka dieu daroskeun ka eyang maneh samper Kakang Semar tah ku kituna eyang hoyong naroskeun ka salira saha pijodoheun kaula teh eyang wejar meneng-meneng lara-lara dan ati nira petengnya teh nira petengnya teh nira solendra salin pawarsa salin pawarsa lir kalimpudan mega bodara awor lan mega putih lan mega putih Bekawan abiasa sakedapan boten ngawangsul marga nepun peteng penggalih ari margi jauh tina dugaan anggang dina sawangan teu nyana ieu bakalna paranu temang kadolohok bingung temang tungtung susah mana nu taya sudana kedah kumaha pijawabeunna nanging satring ini pun ngandika kawadaling lisan mekaten pangantikeun itu eta teh nyaan nanya kitu teh ka iya laras kaula nun kitu nun sejata taros pijodohna ieu tuang putu nun nah maneh teh nah aya make jeung gigi deug sagala eta laku lampah tatanya kitu teh teu beda jeung ngareken dukun ka eya ngareken kuncen marukana eyang teh kuncen cadas pangeran sadaya-daya eyang aing ngaran-ngaran dudukun aing ngaran-ngaran tatanya kitu sarua jeung babaledogan aing satiap babaledogan mah kadang keuna kadang henteu dina keunana oh beuki percaya we karena caritaan eyang dina teu keunana meureun bisa eyang ngomong atuh kitu mah panginten kirang susubu atawa artosna kirang tungtungna kaitu disetir we ku batur lamun rek menta tulung penta tulung kana kaagunganana da moal aya hijab ka anjeunna langsung mah ngan syaratna pasrah tumarima tur tak tawakal dina diri jeung sing yakin dina diri lamun kayeng tang tu parang manjada wajada niatan dina hate dibarengan ku aksi ai niat teu dibarengan ku aksi sarua jeung mimpi sabalikna aksi teu dibarengan ku niat sarua jeung bunuh diri ku kituna niat jeung aksi teh kudu ngagigi jeung ngahiji ameh nepi kana tujuan anu dimaksud
bener Aya 2 unsur eta teh. laras Tadi kalau ngomong so sadaya-daya eya kaula teh kajurung kurasa kabingung kapi lampah teh kurasa hariwang turta melang kanu janten ibu kaula eya ulah kitu cara tapi lamun bisa eya ngajawab ngan ieu mah pasti kumaha pasti jawabanana tah geuning eta nu dipalarku putu dalam teh eya tah saha nu bilih kitu urang barukai biheung bisa bilih urang Cibadak atanapi urang Kebon Cau kurang ngamprah laneu atawa urang Pasir Langu bisa urang Jambu Dipa bisa urang Ngamprah bisa urang Sadang Mekar bisa urang Tugu Mukti bisa urang Parongpong bisa urang Ulin we ah Asia ulah heureuy atuh Kang ulah heureuy Kang kalau teh hayang menang jodoh ieu teh tos capek bubujangan ih da parantos salira teh nu sok komo bari jeung bungsu mah teu hajat anu cik saur eyang tadi pasti jawaban ti eyang nya saha eyang pijodoeun kaula teh manawi ulah pijodoeun anjeun nya dupi eyang rek nanya ka anjeun naon ai anjeun lalaki awewe kaula mah lalaki nya tah pijodoeun anjeun teh nyaeta saha eyang awewe nah make jeung apaan hayang jawaban anu pasti lin sumuhun jadi pijodoeun kaula teh awewe da panginten awewe teh aya namia tah lamun hayang apa kana ngaran eta awewe nya tanyakeun ka jenisna geus panggih tanya urang mana urang lemburna dina KTP na ke aya nah make jeung yang tong heureuy saha nu heureuy saha anu bakal nyalahkeun kana caritaan eyang saha anu nyalahkeun kana pernyataan eyang nah salah eyang ngomong bieu lamun cek hayang jodoh na hayang kakak Seri jeung serikeun Seri nu nah eyang nah make jeung nah lamun eyang repik ka ngabejakeun awewena meureun atuh eta mah sarua jeung babaledogan turta bisa disebut susuganan sedengkeun hukumna sugan melak sugan di tanah lamun dicebor ku mudah-mudahan buahna tepan buah teuing waduh teh kudu dihayang-hayang geus waktuna yang kakara aing menempoan pananyaan anu ngabingungkeun ye biasana ge matak jadi pananyaan teh meureun bisa nuduhkeun jalan der ieu mah kakak mere tarucing deui da lieur ka aing oge atuh kitu mah aing ge bisa nya siwit betul aya bahan aing muka jasa pananyaan ieu dagang aku we ah Si Akang pura-pura ini gua pada ini. so aduh cik atuh panuduh eyang panuduh nya poe naon ayeuna dinten Minggu ngidul alusna ngidul teh ka pokona mah ngidul we terus keke sangkan ieu mah sangkan yakin pi pamajikaneun kaula anu bakal bisa ngurus kaula ti lahir nepi ka batin dimimiti jeung awal kaula syah
Aisyah mah teuing ngan engke oge lamun panggih jeung jinisna di mana aya kretek hate anu beda tah bari jeung tempo sifatna alus eta pipa majikan. Eta. Waduh. Poek aya Kan bae beungeutna jiga empok. kana geulis moal aya eta mah kumantung ka maneh. Ai geulis mah selera. Selera cek ya. Da biheung cek aya geulis biheung ting cek hidup mah henteu. Kira-kira jiga sepatu. Di walun eta. Oh, sae. Di walun eta. Janten panuduh teh kakidul eyang kakidul sae mangga da kaula teh aya kahoyong sakedik kriteria mah hoyong naon hoyong nu langsing sareng mancung jeung teu goreng adat oke eta jangan we sae mangga Kakang Semar kisi mabdi nun beja tuturkeun jeung tuduhkeun saha kira-kira pijerona nah tah ulah jauhan eta kolota Tanyaan kayaknya. eta nu kumaha anu legok tapak genteng kadek pinuku pangalaman bureuteuna semat lain ku orai kadut lain ku ilmu Bapak aing dipuji cenah bureuteuna semat lain ku orai kadut gede kekembung jelemana beuki nyatu Nyatuna teu reureuh. baru kana kumaha sapoe beak teu letter mah kumaha serangan teu nyesakeun ka anak mah sae atuh eyang sae jik ini beralu mampah doa eyang aya di sagedeng pidoana we atuh eyang sok Kakang Semar Yisim abdi nu wayahna sarangan kaula ka sae mangga rampung dawuh tutas pangandika katiga sekantun pinara hamid ya bra lugay ni raya lumunur wiwit ti melayang rana lugay ni raya lumunur wewe ti melayang rana melayang rana sauran teh menikah ngabingungkeun ngabingungkeun naon da nya tong sok kitu Kakang Semar Semar jelema anu nyumput buni dinu caang negrak bari jeung teka temong yakin syakur jelema anu dibarengan ku Semar eta jelema teh jelema anu iman jeung takwa lain jelema samanea nah teh sok kalalangkungan teuing salira teh nun da bukti da jeung nya wayahna we nitip sadewa getihna satetes amakanna sadami budak keneh teu tanup budak teh sae kamana si cepot si dawala aya nu ditah ka dieu sae ya Kakang si lain ka dieu kitu unjukan cu urang bari ini leja heueuh beuki jero we sora teh cuah euy Itu di sauran cenah cuci wae di luar tiris. di syauran ku juragan abdi biasanya Oh, di sauran suka alhamdulillah aya panggero ayeuna geuning aya perhatian ka ieu suka asa kudu duduk bae mah tuh. heeh sigane aya mere-mere amplop jiga Abah Endon siga ada den cau Abah Usep heeh ti cau kamumeut baru kana Kabeh na kade teh loba sobat. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes damang kelan hiba. Mane sekap lan nawak sayeuna mah dititah ka jero teh. Lain titah tadi. Biasa we aya nu nyarek lah. Aya nu geuleuh ka abdi. Saha? Aya gorila amuk-amukan. Naon Bapak? Sia teh ngarekan gorila ka aing. Naon Bapak biasa ngomong.
nyarek sotek kulatan aya gorila meureun meuna kitu oge ka dewek da dewek nu nyarek si lain ka dieu kelanan ai bapa gorila lain tong amak biasa we Tong kasingu mari lain mah. hoda si lainna tuh ka dewek teh mika dewek teh lain kuna naon mita si lain di luar teh komeh naon ada si lain mah dibawa ka jero masuk ngerakeun teu bisa tumpah-tumpah teu bisa adaptasi aduh punten nun tenanaon sidik bapak nu marah-marah abi mah cicing bae sia tong ngerakeun sabar bisi setruk sakitu kolesterol 200 lebih teh diuk garawan sidawala lah tongkok gorowokan sia teh matak naon launa teu kadingieun dawala naon ieu juragan abiasa pi urang ka dieu rek mere simako ngan kade bisa ajak babaung kasaha ka ajak diuk si babu ku aing sia ini marah-marah wae kalau teh aduh ieu nupi ka momplok ieu bujur tengeng Sugan mas soang ngadedod aya leumpang teh sugan we si soang lamun eueuh sabar di dunya cilaka aja aya bahan ngamuk aing cu Sugana wa marada si galon we suka Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes damang ibar kumaha maneh cekap dina waktos ayeuna mah kula na ka mana maneh biasa we kulaan aya santri-santri Darul Inayah simkuring teh sasiereun sabeunyereun we ngupingkeun anu ngaos halus anak aing mah eta anger tara salat mah anger kamana wae dawala geus sila ulin nu mawi keur aya kasibukan dina waktos ayeuna teh nya keur mamajehna sibuk nyata we kitu satia-satiasa ngayakeun keamanan di kampung da maklum abdi teh janten Karang Taruna jadi ketua Karang Taruna pulang ngabantosan Bapak Pugu Ewon gening Bapak nyangakeun sembah ngabaktos Pak sembaheun abdi aya dina dampal sampean Bapak dama-damaeun abdi sepuh abdi anu wajib dipunjung di dama-dama mugia katampi kalayan kabingahan Bapak ayana nunjang nuhuncu nyaho aing oge ngolo warisan lah leuheung lamun gablek imah loteng dan teu nuhun cu sami-sami Pak cing sager amin cing beunghar amin cing soleh ya amin teu amin gerak kok aing teh nyembah sia teh da aing teh lanceuk panggedena atuh nyanggakeun sembah pangabaktos ka unyuk Raka Prabu Cepot nuhun Yayi berjalanan tong heureuy atuh sia teh punten Pak aduh naon heula ieu teh Pak urang unyuk aja saacan lumampah ame teu netes semplek nincak semplak kitu salah kieu lain urang pentak doana kalayan mugia aya dina kabarokahan amin janten amit-amit heula kagus eyang ka ieu ka juragan abiasa sae atuh Bapak dipayun sakoe silaing payah tiara orang ini saya punten ka pangkaran sok
punten kulan abdi taram-taram amangan ka dieu kulan nyata we keur aya kasibukan teh teu naon kema ulin ka dieu sae kulan resep pisan jadi ieu mah nya santri-santriwati teh nepi ka ngalabring rarasik lingkunganana gareulis karasep jeung cahayaan we kulan sapertos salira nuju anom cahayaan luar biasa nya panjang abdi teh pandarenengan teh sasarangan teh jeung abdi teh aya wewelasan tauna salira nuju keur kaayaanana ngaos kitab sareng sajabina kitab kuning sareng sajabina geuning tapi kabager-bager pan mabarengan sia teh bisi pajarkeun naon emot keneh basa nganterkeun randa ka Cibolang geus teh tuna wiwaha teh ngomong deh ada baheula keur budak biasa we ateul tanduk sumuhun kulantos maot ayeuna mah kitu nya da murang kalina teh jiga salira siada aing mah teu kawin henteu nya sugan kitu saancloma blok mana karep wae ngomong deh sia saancam teh curug kana Cikopi waktu keur nganjang ka imahna kasampeur geuningnya tuang putu ayeuna ka abdi ku abdi di sarangan di baturan nitip we ulah kapalangnya bela nya dawalanya sawios pan jadi kewajiban kulan nya cing Rino Rino abdi mah sanajan bari jeung kaitu ka dieu ge gunung tinggi kan kudaki lautan luaskan ku seberangi aku tak peduli nah jika lagu Ayu Ting Ting Roma Irama teh jauh-jauh kena Ayu Ting Ting gitu lah mudah-mudahan salamet anu ngantun salamet anu dikantun amin 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 jisim abdi bade nyarangan juragan sadewa maklum panginten pajaran teh tebih kedah ngidul cenah nguping mah di luar teh sae da pastina oge neangan pigarwaeun teh sanes enteng-enteng panginten sanes da moal janji langsung gapruk pangintenna kedah tinggal di bibit bebet bobotna